mudah-mudahan ieu sabar teh anu pinuh ku mutiara sareng doa margi hidup margi moal aya hidup tanpa perantaraan ibu bapak sakumadauhan Kangjeng Nabi Muhammad SAW di antawisna moal aya hidup tanpa ibu obi moal dihampura ku Gusti Allah tanpa panghampura ibu obi bapak naudzubillah kukituna iraha deui urang sujud nyuh dina panggonan hidup urang anu geus ngalahirkeun mudah-mudahan ieu sahabat teh teu pasariak sareng-sareng yuk urang hijikeun urang kabogeun sareng-sareng mudah-mudahan seueur bisa manfaat gerak dangukeun penyepan anu saestuna pasir gelis anak ibu